rakyat letik segera didele ke orang rakyat lain lalagan eta rakyat eta lamun urang nyaritakeun buruh kuari di pabrik sedengkeun sagala rupa naik nah jang daharnyana jeung jang mayar kontrakannyana boro-boro mikiran hayang meuli motor hayang meuli imah sedengkeun pikiran hayang boga imah mapan kabehan hayang boga kendaraan kan kabehan imah bae heula boro-boro nyana engka beuli imah dahar jeung mayar kontrakan ge kan sulit. Nah iya kumaha kan rakyatnya anak bungannya yang jadi camat bungannya yang jadi bupati bungannya yang jadi gubernur bungannya yang jadi presiden atau eta kapacang mikiran nu kos kitu kumaha wah cok presiden puyeng mikirin yang gitu aja mah tuh ulah jadi presiden atuh sia jadi rakyat aing atuh jadi presiden coba lebih parah bisa ya aju kudu kumaha tuh pan loba aset Indonesia teh negara terkaya sadunia itu kira-kira sadunia berarti 5 benua terkaya alam sadunia Masya Allah gitu geus teu neuleuh rupa sebab rupa mah sakadar dedeulean mata lamun ku urang dihayukeun bae moal aya anggeus dedengean mun ku urang dituturkeun bae moal aya anggeus amban mun kurang dituturkeun sakumaha watekna ka hayang ambe ka hayang ceuli ka hayang mata atuh moal geus datang ka pae terus we urang nutur-nutur ka hayang mata datang ka dagang teu nyaho aturan nutur ka hayang ceuli ka hayang sungut dagang di pamarentah teu make aturan lantaran nuturkeun ka hayang mata manggih awewe urang Karawang geulis mulai geus nu di imah ditinggalkeun aya sawah sakotak 2 kotak dijual nyana teu nyaho aturan ngadepean mobil teu nyaho haram teu nyaho nuturkeun ka hayang mata pleng ka Karawang sakumaha kamari bahwa dina minggu kamari urang udunan jang kepentingan ruba dek mere dek teu sarua bae dek mere kitu dek teu mere kitu artina kitu teh sacinta-cintana nu mere teh jauh ti 1000 datang ka kesel anu ngitungan anak kesal tertarik tapi da meureun sakitu ikhlas daripada 1000 teu ikhlas mending 1.000.000 ikhlas lah cenah kieu mah teu kadeulean ieu ku sasage ya geus pokona Allah ndeuleukeun bae di kantong aya 100.000 nu dibikeun 1.000 99.000 deh jang naon teh sia meuli pulsa Gusti da ka mana sia nelpon Jibril ambo sia wawaniana orenganan aya jelema ngaran Jibril sugan teh malaikat Jibril di Amerika pernah ya jelema ngaranna Jibril ku galedeg bener nih Pak sababaraha kali boro-boro ngaran Allah beunang urang boga anak di ngaranan Allah kecuali make Abdullah teradaon ya mah Jibril be sababaraha kali teh ngaran Jibril ku galedeg bae di urang mah lain Jibril ge ku galedeg bae deui taya si hade ya gara-gara teh taya informasi bahwa orang kitu naon udunan jeung kepentingan haul minggu kamari alhamdulillah 67 juta mangkaning ieu nu deuk hadirna aya nu ti Turki aya nu ti Baghdad
Tiaman lupa jasa ya halal hadir sekali hadir kabeh sekali enten teu kabeh kumaha Allah bae. Jadi alhamdulillah menang 67 juta. Lamun dibagi 15.000 orang kena sabaraha tah? Saurangna. Padahal ke rata-rata 5.000 lamun ya keur carita ngahayal doang. Mun 5.000 10 50 1.100 berapa? Itu geran atuh sia kalau di sekolah bae. Heran aing mah. Lamun saurang 5.000 pun 100, lamun 1.000, lamun kabehna aya 15.000 dong ngaji. Tuh sia mah. Sakaing ge bener teu. Teu jauh di 1.000. Atuh kitu ngujina. Tapi sakitu ge alhamdulillah. Ieu cak nu can mere sakitu ge aing can mere cenah. Haji minggu ieu moal keneh. Ke cenah terakhir. Terakhirna ira kepoean haul. Deuk mere apana lain mainna daharna sing loba. Kan siapa cek babaturan teh beda tunu mere nu mere bagian nu dahar-dahar dibagi-bagi ku Allah ge. Bagus eta jalan pikiranna mantep. Mun kos kitu kabeh mantep tah. Tapi nu jelas lah dek mere dek teu mere akur. Dek menang loba dek menang saeutik akur. Tetep haul diselenggarakeun kitu-kitu ge. Beda eta mah hanya sekedar untuk tunjangan jang nu lalapah. Memang kitu nu dihaolanana tilok dahar tara dahar urang nu ngahaolana beuki dahar kos gitulah ya. Tapi aya makna-makna tersendiri dina makanan-makanan nu dipake haul, minuman-minuman dipake haul, loba jasa dongengna boro-boro baheula cacak-cacak kuari ge pohara. Ngan ieu mah moal wakari dongengkeun kos kitu nu besi pajar hayang. Si pajar hayang disumbang atuh henteu. Pokona kumaha ente bae. Dan Syekh Abdul Qadir lain lalagaan umur 13 tahun nyana keur arulin jeung babaturanana datang sapi ngomong sapi ngomong kanyana nanya ya Abdul Qadir lain jang ulin model kieu khuliqta anjeun didamel laisa lihadza khuliqta lain jang lalagaan ulin kieu cara batur maneh mah nyana ngadengekeun suara sapi kaget sapi eju dideulekeun ku nyana ndeulekeun deui teh sapi jadi bisa ngobrol umur 13 tahun jeung sapi di urang loba bisa ngobrol sapi jeung kucing jangan lompat ka ieu mah begitu lompat ngarandeg pas ngarandeg neuleuh arpah nukur wukuf di padang pas poe eta poe arpah jadi nu wukuf di padang arpah teh katingali kadeuleu ku nyana masyaallah ngayapakna jelema nyana kikieuan ka matana beunta aya deui dibukakeun hijab ku Gusti Allah percis kos urang lamun pas mencet HP blok wih susu masyaallah eta ge sarua dibukakeun hijab sarua haji pendi pagawean eta aduh Gusti Allah agung
tuh batur umur 13 tahun teges dibukakan hijab ya Allah orang matuh geus datang ka deuk paeh huis lain di hulu bae ka kelek segala kabitis geus aya kaliwat teh ge boro-boro dibukakan hijab urang resep dage ka ibadah canaya komo nikmat mah man taqwa adnan nasib at-tasdiq wa taslim lantaran perjalanan tasawuf perjalanan thariqah menuju ilmu hakikat melalui thariqah hese saha pijeleumana nu endek wusul ilallah hese lain lalagan hesena emang kubahas hesena cenah geus sabida zikir oh lain zikir tapi ngabersihan hati ulah aya ria ulah aya ujub ulah aya takabur ulah aya hubul ja ulah aya hubur riasa ulah aya hubul dunya ulah aya godob ulah aya jahlu nafsu hawa wa taqwa masyaallah ngalegitkeun eta mah saleh lain lalaga sakumaha nu kamari piwalieun mamun endeu kawin be milihna geus lain nu geulis geulis mah pandangan mata tapi make pandangan ieu dibawa ibadahna bisa entah henteu kitu geus teu rupa sebab rupa mah sakadar dedeleuan mata lamun ku urang dihayukeun bae moal aya anggeus dedengean mun ku urang dituturkeun bae moal aya anggeus aamban mun ku urang dituturkeun sakumaha watekna kahayang ambe kahayang ceuli kahayang mata atuh moal anggeus datang ka paeh terus urang nutur-nutur kahayang mata datang ka dagang teu nyaho aturan nutur kahayang ceuli kahayang sungut dagang di pamarentah henteu make aturan kulantaran nuturkeun kahayang mata manggih awewe urang Karawang geulis mulai geus nu di imah ditinggalkeun aya sawah sakotak dua kotak dijual nyana teu nyaho aturan ngadepean mobil teu nyaho haram teu nyaho nuturkeun kahayang mata pleng ka Karawang di Karawang mebes bae satungtung boga duit teu balik-balik ke gesengkleh we karak balik ka nu kolot gara-gara nutur-nutur kahayang mata kos kitu nu bantak ngeridit ge nutur-nutur kahayang mata kahayang ceuli kahayang irungna di stop eta ku urang eta nyetop eta lain lalagaan sesele urang gudang beta jam 1 jam 2 kahayang mata pan hees stop ku sia ta coba ta sia goblok mata hayang hees bae geus sekalian diperemkeun ku ieu tak kudu carekan cak mata teh pos kitu watu tinggal ngeleket teh we ka handap geudeuk nyarekan mah ayo ku aing sia di petang sia ku aing nyaho ka hayang sia mata hees kan ti leuletik datang ka umur 70 60 50 ku ari sia hees bae ku ari sia ku aing deuk dicoba ku aing ayo sia ku aing moal dipereumkeun ku aing sia deuk dibentakeun deuk diuk aing mah bila perlu hees na bari diuk sia atuh sarua-sarua keneh tong kitu merangan mata urang umur geus sabaraha tahun datang ka ku ari nu 50 nu 60 nu 70 can nyorang merangan mata tina supaya hudang ti peuting pake maca Quran, pake maca sholawat, can nyorang urang datang ka kuari sahayuna mata bae endeu kumaha jadi walina. Mandi subuh beres nangtung isuk-isuk diu karepeun imah si embal liwat dideulekeun keneh.
ndeku mahal laguanan tuh kan batak gesek jasa urang hayang usul ilallah kudu ngarobah karesep mata karesep celi karesep irung karesep sumut etalah ngaranna watak mun masih kene nutur-nutur watak atuh kos urang we kos kieu wayah lalongsong ngaji wayah ngabesa atuh pere ngaji kitu bae terus bae wayah teu boga duit ngaji wayah boga duit ka puncak atuh kitu bae terus nutur-nutur watak urang teu pernah diperangan ku urang watak nah ieu urang mah leutik jasa leutik Tuan Syekh manggeus tilu penting teu dahar kemudian aya nu mere duit tuluy dibelikeun ke khubus roti suka masjid jana salat heula deuk di dahar kumaha eta begitu deuk di dahar ditegor ku Gusti Allah Masya Allah cek Gusti Allah wahai Abdul Qadir syahwat mah lain jang jelema nu kuat innamas syahawatul liddu'afa'il mu'minin eta maka hayang dahar nginum roti jeung sajabadat mah jang mukminin anu lemah nu dhaif nu salatna kudu dahar bae mun teu dahar teu jadi ngaji ge mun teu 2 piring wuduk atuh teu jadi dhaif tuh tah mah ainu kuat mah ulah kudu barang dahar cukup ku subhanallah jadi kekuatan ya Allah mantak dipicen ku jana dibikeun geus tilu penting teu dahar deuk di dahar ditegor dibikeun maca subhanallah 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 teger awak gagah dicoba ku ente dicoba ku ari mah ketika urang lapar lah Tuan Syekh Abdul Qadir ge maca subhanallah hayang nyaho coba subhanallah 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 beuki leutik subhanallah begitu subhanallah beuki wasaran cak majikan kabana sorana eta sih mang di deuleu ngagoler can kataekan urang sebab naon atuh teu pugu-pugu maca subhanallah nu nungtun Tuan Syekh Abdul Qadir mah ditungtun teh ku Gusti Allah langsung kieulah aya nu ditungtun ku guru kieu aya nu ditungtun ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam kieu aya nu nungtun ngaranna mursyid urang mah kuari kajajadem buah daging raga gajuk petet jajadian ngaranna datang ka amis bege tek ceulita buah hasumna ge luar biasa boro-boro urang anu kos kieu sampurna nu nyiram teu kuateun ngadahar buah daging anu jajadian teu kuat hasum teuing eta teu kuateun waduh jajadian bagus tetep dipelak diurus ngurus nage make aturan-aturan urang ge sarua na kuari urang keur diatur melalui ilmu fikih syariat ngaranna nu rapi bae baru syariatna sebab Kangjeng Nabi ngajak ka Allah yuk cak Kangjeng Nabi urang ka Allah jak urang asal ge ti Allah melalui syariat lantaran ieu mah geus hebat syariatna yuk hayang leuwih hebat melalui thariqah lantaran di thariqah konsisten hebat teu culak-cilik datanglah ka hakikat ngomong masa menit bisa tapi urang coba-coba ye deuk beberes syariat be salat subuh jam 7 bae luar biasa hese deuk hayang jam 6:30 ge hese jasa lantaran keur peutingna tah nonton bola komoaina acara Natal pan geus mulai urang kababawa pasar tengah malam dibuka diskon 50%, nu datangna Haji Mukmin, Haji Soleh, Haji Faiz, Pauzi. Bangsa duka itu tah Ki Haji daratan kadenya. Ki Haji goblok tolol bin boloon teman.
dibalik Natal teh aya makna-makna tersendiri, dibalik pengurangan, pendiskonan dan lain sebagainya. Urang kudu kabawa kuno kos kitu. Dulah urang mah biasa bae. Ke masjid, ke mushola, ka imah, urang mah kitu. Teu kuat meureun teu rame di masjid. Teu rame si Udin deui, puyeng aing di masjid ceuk. Naon eta lantaran sawah watek tapi padahal lamun urang make deuleu mata hate mah di masjid aya Allah, masya Allah kapanggih jeung Allah. Emang Allah di masjid tuh kan gitu tungtungna tuh kan. Oh lain gitu, lantaran di imamah tilok maca Quran di kantor makomo, di masjid masuk maca Quran eta kalamullah, minimal kapanggih jeung kalamullah. Sungut urang kakarake hate mencan sebab masih kene kalapis hijab. Dek galegitkeun hijab kudu pantang heula, pantang dedeleuan, pantang dedengean. Nu mantak boro-boro kelas urang atuh kiai dia masih beukeun kene duit ti bupati. Kumaha usul dah tuh masih kene nyeun proposal. Kiai masih kene beuki ka duit kos kitu. Ulah jaritakeun wali teh kos kitu mah. Ulah mendingan nyaritakeun nyandung. Nyandung bae geus mah nu sok nyinan proposal mah tuh. Teh jauh. Mentek hese dituturkeunana. Babna bab dunia pantama bab bangunan, walaupun syiar jauh keneh teh ka Gusti Allah. Jauh lantaran aya muatan di jerona aya unsur riya, jah dan lain sebagainya. Teh dibere we ku bupati marah. Iyalah nuku urang di haulan lain jelema sambarang, lain jelema biasa, jelema anu geus kitu nahan perwatakan mata, ceuli, irung, sungut. Nah gitulah carita toriko nama ambalaya kuari urang mendek bertoriko. Di Indonesia bae toriko pun dihitung leuwih ti 25. Leuwih ku NU pernah dihitung di muktamar toriko di Indonesia. Aya Satoriyah, aya Tijaniyah, aya Utsmaniyah, aya kitu Qadiriyah, Naqsabandiyah, aya deui kitu ngaranna naon Ghazaliyah dan lain-lain sebagainya ambalayah toriko. Tapi kan di deuleu ku urang nu bertoriko teh eta tadi nyokotan duit, larangan-laranganana, dagang limbah, nyandung deui nu bertoriko teh lain hayu ngabersihan perwatakan syahwat, tapi ieu mah dihayukeun syahwat. Lamun urang hayang di toriko mah lain haju dihayukeun, tahan cara nahana kumaha dika Allahkeun. Jelema nu geus ka Allah bae bakalna cukup ku saaya-aya. Ke mun geus usul kakara opat sekaligus. Opat ulah dua-dua opat. Geus paeh di beuteung paeh. Oh, ahli toriko paeh di luhur beuteung. Nah iyalah urang hese caritana mun caritakeun ibadah ka Allah nu pohara supaya mantepnya wali bah geus eueuh we pikiranna naon hiji we Allah. Dumantak tuh keur carita Syekh Khalil Madura nyana keur mondokna keneh di Tuban we geus bisa nyeungseurikeun lain nyeungseurikeun teu karasa imamna lantaran di jerona aya sanguan nyana teu daekeun berjamaah seserian nyana makanya salat maghrib pan harita salat maghrib
oh kermajuna ghairil maghdubi alaihim seserian rakaat kedua diseru seserian beres sholat kiai langsung udang siapa tadi yang ketawa-ketawa nggak sopan waduh langsung akhirnya ku santri-santri iya kamu kholil kenapa kamu ketawa-ketawa ngeganggu orang sholat beres kamu lantaran di non gitu ditanya terus saya makanya ketawa terus itu di hati kiai di imam ada nasinya kaget kiai orenganan eker tadi maca Fatihah teh nyana teh lapar jadi nyana inget ka bakul keur diaduk-aduk sanguna keur ngakel lah cek urang langsung dibawa ka imah berarti lain jelema sambarangan ya masya Allah tuh geus kanyahoan ternyata nyahoan teu daek berjamaah nya teu daek berjamaah lantaran di jerona lamun ka urang ki holil geus moal jasa aya Avanza di jero aya Scoopy di jero aya Beat aduh aya motor Beat aduh Gusti Allah bagus komon SMS dambung kanyahoan kuno kolot mah nu jahe anyar cek holil mah jurig salat kos kitu mah lain jelema tah mal daek ya Allah urang mah teu daek ngamakmum sote aya santri ustad datang ka mana Masjid Al-Ittihad atau Al-Azham lantaran gede ieu ganjaran berjamaah barang neuleuh make calana make teu make kopiah eta embung neuleuh zahir sakitu teh lantaran naon urang masok make adabnya mah teu make adab teu bisa disalahkeun embung padahal mah cak pikir masih masuk kene nu penting babacaan Fatihah rapi kulantaran ieu masok make adab make kopiah make samping ieu mah kurang adab embungeun dina bab adab zahir atuh pasti bae kesel ngamakmum kana kos kitu mah embung teu bisa disalahkeun eta gelang zahir ge eta mah masuk syariat kene kuari bagus make kopiah make udeng-udeng kemudian make jubah wah bagus ya imamnya pas majeunanya mulai setar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin teu beres embung ngamakmum pantes aya kasalahan eta kakarak zahir doang can diteropong hatena masyaallah karim mentak teu ngahiji da umat Islam ieu lantaran ku loba jasa variasi ieu ahli sunnah ieu Muhammadiyah ketika dek berjamaah embung aing mah ngamamun kamu Muhammadiyah ge tutu masalah tah jeung make bismillah ieu ngahargaan henteu aing mah embung bae pokona macak aing embung geus bae embung Muhammadiyah embung ngamakmum ka ahli sunnah bung padahal teh mencan sakumaha biasa kene masalah tah mah bos Muhammadiyah ngamakmum ka NU ngamakmum ka Muhammadiyah penting akur aturan-aturan masalah seperti organisasi tapi tetep bae gede ka ideologina teu hayang ngamakmum embung teu bisa disalahkeun nu sabenerna lantaran nu ieu make adab nu ieu henteu geus nu make adab embung ngamakmum kana teu make adab ajeun salat sorangan digeunggeurekeun elos orang salat sorangan Allah di tukang deket tembok geus supaya ulah anu ngamakmum bila perlu mah asup ka temboknya na udah sia tembok aya di makmum embung aya ngamakmum embung teu bisa disalahkeun aya makna tersendiri di jero hatena sebab naon jangan naon aing ngamakmum ge sebab geus kitu maka lepis teu pake kopiah budak sakumaha deuk nonton film salat ulah deuleu zahir da batin dah zahir da kos kitu komo batin si ulah sok nyanyahoanan geus aing mah nyanyahoanan kumaha aing bae teu bisa dihijikeun geus teu bisa dihijikeun ka jeung kumaha gitu sebab naon nyahoeun nyana lah kos kitu tuh eta kakarak zahir kobo musnyaho ka batin kurang begitu ndek nama mum ka kiai geus nyaho ya batin waduh proposal can turun batin da wah malah hayang dikiaikeun
hayang di mama ke embung mama dah teu bagus pan deuk ka Allah ieu teh ya nyana nyupiran deuk dibawa ka Allah kok ka proposal sih mampir kok mengkol sih kapan sa kok mengkol sih ka hubul berbagai hub jelema nu geus aya ka batin wah bung deuk ka Allah mampir da loba teuing tuh kan kitu bantak nginaheun ngamakmum nu plong-plongan ka Allah eueuh pikiran duniaan dan lain sebagainya nikmat di makmumanana ku urang Allahu akbar tegep nginaheun sebab janana bener-bener ka Allah urang ge kabawa tah situasi kos kitu teh kabawa osokna keur salat ya aya mengkol jadi eueuh kabawa ku imam sebab imam no yu ngejek-jrek we ka Allah kos dalang ngejek-jrek wah gina beda karasana ongkos ceramah kiai bagus sih dalilna loba tapi kabaca we kurang sentilan oh Golkar karti gua gini berarti di balik ngaji aya muatan Golkar di balik ngaji aya muatan Petilu di balik ngaji aya muatan PKB di balik ngaji aya muatan itu urang ge di balik Natalan aya muatan di jero ulah urang salametkeun awak urang akidah urang ulah kabawa sakaba-kaba moalila urang hirup di alam dunia beusi jadi mamala salametkeun urang mendingan maca Quran zikir maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu mah urang keur ngabahas tentang istilah laus dina masalah pembunuhan nu lamun aya nu ngabunuh seorang terbunuh pelakuna kan kudu dijelaskan saha pelakuna oh iya nu tinggalin ieu saya haji keluarga Haji Asmawi Cikupa Talaga Haji Atinah binti Haji Aswi maut kemari kemudian Abbas bin Haji Amsar Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya mayit ngagoletak di sisi jalan eta pelakuna kudu kanyahoan cara ngayahokeun selidik urang mana ieu korban kajadianna di mana andai kata ternyata korban teh urang Cikupa kajadian di Belaraja aya urusan naon sih ieu korban jeung urang Balaraja saha si babaturanana nyana bergerak apakah di ekonomi apa di politik nyana bergerak di bidang naon mun dagang naon sarekan-rekanna ieu mah keur carita atuh polisi geus leuwih jitu kos kitu sabenerna nganu mantak henteu tuntas di Indonesia lantaran gaji polisina leutik jangan lidik ke arah eta teh modal andai kata aya terjadi di Balaraja nu ngamodalanana saha lantaran pihak Polres teu nyadiakeun modal jangan lidik eta pihak eksekutif pemerintahan teu nyadiakeun polisi kan nu karena Allah nu karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar mana polisi nu karena Allah meureun cara diwali mun karena Allah buktina walingi malulu
Tapi kan perlu penanganan. Karena pihak korban, keluarga merasa penasaran, ya otomatis lapor ke polisi. Kudu dimodalan. Lamun memang saluluguna mah modalna puas pihak korban ge. Nyelidi ka mana ya? Karangkas sabaraha duit tak karangkas. Jeung dahar-dahar puas. Tapi kan kadituna penyalahgunaan jadi proyek. Iyalah di Indonesia nu teu anggeus-anggeus. Jadi lamun jelas mah neangan anak ngiraheun. Kehilangan motor, lapor polisi. Nyana neangan ka mana-mana jeung jaringanna geus luar biasa kuari mah teu mungkin datang ka teu beunang teu mungkin. Lantaran komo lamun urang nyaritakeun tentang permainan mabes. Ya, babari jasa. Kanyawan titik komo mun mawa HP mah. Lah, tamang geus. Kula baheula keur di mabes geus nyaho jasa. Ya itu mah urusanana kecil, titik mana dan lain sebagainya. Bah, kanyahoan bade lumpat ka mana? Kanyahoan kajen kumaha ge. Sebab lah Indonesia teh leutik geus dikurung. Kejadian di mana? Di Balaraja. Naon ieu kitu si korban teh ternyata hanya pedagang di pasar, moal jauh musuhna hanya orang-orang sekitar pedagang eta keneh. Sedangkan sekitar eta mah moal jauh lompatna paling karangkas betung. Dari jauh ke Merak, dari jauh nyebrang ke Lampung. Leutik kabeh kos kitu mah, komo nya mawa HP. Ieu, tah suara HP teh geus bisa dideteksi. Aya di mana teh suara HP sakali bae nya HP teh anyahoan. Geus teu kudu make satelit Amerika di urang geus jago jasa mun aya nyaho mah. Suara HP, titik suaranya Lampung. Segera ka ditu. Tak komolnya nang HP dia mah. Langsung ka nyahoan teng tak di dia berarti suara. Tinggal diteangan di dinya. Ya, geus gampang biasa tah mah. Gampang lagi gampang na deui. Belah ditueun gampang, belah dieun. Belah dieun gampang tah geus. Gampang ona berada belah ditu, belah dieun gampang. Nu teu kudu beunang kabeh ge beunang we. Kok bisa teu barareunang sih? Iyalah nu ngondisikeun eueuh nyana teu karena Allah ketika dikondisikeun teu saluluguna eta jidaikeun proyek ieu kan nu teu betahna. Neuk ngarobah eta ge ta bangsa Indonesia teh seseleh. Ieu kuari kan aya pohara ya ayeuna. Di Belanda Gus Dur kuari ngayakeun kitu acara wayang kulit. Gus Dur geus eueuh. Tapi nyada ditu ngayakeun, nyaritakeun ieu kesalahan dalang nyaritakeun tentang ngamaenkeun wayang. Arjuna lain kitu bertingkah seperti Arjuna. Sami Aji lain bertingkah Sami Aji teu sesuai jeung aturanana. Kabeneran deui, kabeneran. Ieu Semarna eueuh. Coba ge di Belanda. Mantap ulin mah ulah ka Citra deui. Sekali ke Holland atuh. Masya Allah. Ieu isyarah anu luar biasa. Dalang ngamaenkeun wayang dipaenkeun teu sesuai jeung aturannyana, teu sesuai jeung karakterna. Kabeneran ripuh lantaran Arjuna, Gathotkaca dan lain sebagainya ditanya ti nagara mana teu ngajawab, apa ti nagara Astina, apa ti nagara Hijri naon gara? Tuh, pan sia mah nyaho jasa pan. Dasar meureun sia mah dalang ongkoh meureun. Da ieu teu ngabejakeun apa ti Astina, apa ti pendawana kabeneran deui. Neangan lantaran ricuh jasa ieu penonton kalut kabeh penonton. Lantaran setiap wayang main ieu teu sesuai jeung aturanana. Penonton demo kabeh neangan Semarna eueuh. Ieu kuari teh keur neangan Semar ya eueuh. Masya Allah. Berikut anak-anak Semar gareng cadei. Cepot cadei. Goreng cepot aya di dieu. Aya keur nunggu dundutan eta si cepot. Aduh, beres. Cepot tuh beres. Aduh, cepot jadi raja semenit. Iya, unik Gus Dur mah. Kok bisa kos gitu? Wallahu a'lam. Jadi tegarti.
Gus Dur geus maot tapi masih keneh seperti eta nyana aya di satu ruangan eta kos kitu teu karti Bu itu sih boro-boro kos kitu ngaji gitu karti tuh boro-boro jadi tegan eta tuh ieu keur kuari keur neangan Semar ieu mun ku urang di manaan sieun sebenarnya paingan gubernur aya tandingan DPR aya tandingan ya kan yo ieu kan kudu diselesaikeun ku si Semar Semarna biasana Semar mah tilok hajuk kuari saralah main Arjuna keluar ti karakter Arjuna cepot keluar mangka cepotna nah Semar jeung santrina nu opat ieu kalut sieun kula sabaraha isyarah eta sieun Masya Allah Kiai ilah ka Belanda ulah sok nyaho siang sok nanyakeun aing segala naon siapa bae datang ngawudu kees balik geus nanyakeun aing kira ke Belanda kumaha sih sia ya Allah ya Rabbi sieun mah aya risi mah aya Masya Allah wakari Semar kan sok nasehatan Semar eueuh ya Allah ya Rabbi iyalah Indonesia kuari keur teu boga Semar dalangna keur teu nyaho aturan mana nu kudu iraha kudu dipaenkeun teu nyaho waktu tiga urang mah geus bae tah ulah caritakeun kos kitu teu masa kadar siloka ku ari mah urang nglobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kakalutan politik ekonomi budaya urang mah biasa bae ka Allah abeh tentrem abeh tenangkeun bae batur mah urang bae ulah milu kacok ulah ya Allah ya Rabbi nah iya ya kos kitu ada Gus Dur bata aduh rada aneh oge nah pelakuna mesti lamun nyaan di tangan gampang ieu mah nu terbunuh ge pelakuna teu kapanggih lain teu kapanggih teu dikondisikeun ketika dikondisikan jadi proyek ieu nu beratna sehingga jeleba kuari leungit kotor geus embung lapor ka polisi bung lah urang gitu waduh waktu hilang ayam kambing hilang kambing kerbau kos gitulah jadi bung aing mah geus kajen bae kotok maning kotok bae leungit teu kudu ambay-ambayan ka embe segala tah eta nu kos kitu tah jadi di urang polisi di satu sisi urang butuh di sisi lain nyana eueuh nu ngadanaan usah nu ngadanaan atuh jeuh mentak nyana ngaharepkeun danana ti urang sadegan urang lolobana susah terbengkalailah permasalahan hanya orang-orang nu berduit lah anu bisa melaksanakan kelanjutan tentang kasus tersebut jelema leutik wal bisa sebab naon saha nu ngondisikeun polisi tadi kondisikan eueuh kucuran dana ti ditu tuh kos gitulah kaayaan Indonesia nya mun hayang nyaho encan abri leuwih parah tibatan polisi abri mah kumaha gitu encan DPR oplok gitu kumaha emang naon diselesaikan emang punya anak gitu lamun nyana nyelesaikan masalah marah rapi jan teu geuningan teu rapi berarti nyana gawe nu ku urang kamari dipilih teh teu boga gawe talalianan habak DPR geus si boga tetangga DPR geus maning talian gantung berarti beneran deui aing menu kena sasaran ya keur carita doang kaayaan negara kos kieu kitu doang geus atuh lah tukang ngagantung-gantung lah cenah aing mah DPR teu gagantung mah ngagantung maneh we sia deui orang geus tah ieu berbagai kasus pun dicaritakeun ieu tentang pembunuhan pan kamari ge wa kadzalika kitu keneh berbagai kasus neuk mutuskeun kumaha jaksa dek putuskan kumaha hakim lamun teu disodorkeun ku polisi sedangkan polisi bisa nyodorkeun pelaku teh nah ieu teh kan kudu dibiayaan nah nu mantak mandul hukum di Indonesia urang mun nyaritakeun Indonesia negara hukum nu mana nu tuntas
kos gitulah balik deui ka rakyat. Nah ketika dikaji oh jaheunya mana nu beres jeuh kos gitulah boro-boro nu teu jelas we Antasari can kukumaha datang ka kuari kasus geus pugu Pak Harto mah jahaju Pak Hartona isdet kemudian berbagai-bagai sahadeui coba Zainuddin mana MZ dan lain-lain sebagainya emang aya nu tuntas eta bae nu geus jelas teh tuntas atuh komo urang naon sebabna dijadikeun proyek tah kos kitu imah supaya nyaho bae ulah bebejakan sejen ieu mah asal urang bae pada urangna bae ke mamang di itu ngomong gitu deui pada urangna bae teh ngomong deui pada urangna bae nyaho kabehan tungtung kos kieu lah negara urang betah kos kieu teruskeun teu betah robah ja ieu mah negara anu urang lain anu SBY lain anu Jokowi mentek teu menang semena-mena nyana tunjak-tunjuk negara urang nang naikeun urang nu nurunkeun ge urang eta lah di negara demokrasi ngomong mah ngeunaheun laksanakeun ku sia wow ku saya di kursi enak aya lu we sembarangan lu mau nurunin gue gue belum tahu lu di belakang gue enak aja lu naikin doang nurunin kagak bisa lo waduh nih Jakarta nih aduh cek Ahok teh ayo lawan gue tidak bisa lawan aku mah cuma ngacerit tinggal ngacerit iya demokrasi kos kieu betah terus kan teu betah pikiran Gus ya kumaha sih kieu maksudna aing mah sakitu doang betah terus kan teu betah pikiran Gus ya lah cenah geus moal mikiran teh mah sia mentok mikir ciri kaji ngaji naon da siapa dengekeun bae sih ngauduk geus naon geus puyeng amat sih walau taqabala sofani aya hiji pabrik ieu pabrik teh rugi bangkrut sehingga ieu di jerona dek dijualan mesin besi dan lain sebagainya datanglah seorang geng nyurpai kadinya ternyata luar biasa geng teh kan lain hiji geng pasar kemis asup geng ti bojong di asup tungtungna geng jeung geng teh ieu teu sinkron terjadilah perselisihan paham cek geng pasar kemis ini adalah jatah gua cek bojong emangnya si inci si engko ini adalah itu kakek kamu ini tetap milik aku bojong teu ngarti pasar kemis teu ngarti Semar eueuh kada nu sehat ai kira Semar makan geunah sia kabehane kana yang pitayeun ke tungguan aing deuk ngomong ja pitayeun mah di beteung sia ge aya keneh pitayeun mah di beteung sia teh geus jadi tai aya ja kitu-kitu keneh cak Semar teh ketenang aing nu ngabereskeun sia mah pokona mah nyaho beres baheulana deuleukeun di luar ka aing ke nu bakal nyelesaikeun ku aing dijual duitna jang aing sia mah deuleukeun bae ku Semar makan cicing bae daripada ribut maning ku aing Semar mengenahin bae deh kumaha ge sebab naon Semar mah geus embungeun dunia lambang wayang anu embungeun dunia adalah Semar dek naon ku kumpul nu mentak leumpangna ge beda Semar salengkah dua lengkah tuit neuleuh ka luhur salengkah dua lengkah nyeuleuh ka katuh salengkah dua lengkah nyeuleuh ka kenca Semar teh keke heula cak Semar aya naon ieu di dieu naon di dieu eta Semar aya urang mah pan monoton wow parah geus lek-lek ka keca ka katuh mentek teu bisa nganasehatan nah ieu kuari eueuh Semaran di Indonesia cak Gus Dur oh cenah kieu nyaho ti mana ulah sok aya nyaho ti mana sia mah dengekeun goblok meureun yang di Belanda aing iraha ka Belanda si aing nyaho bae tuturkeun aing atuh Gus sia iraha ka Belandana naik naon tah ieu bojong marah geng pasar kemis marah wah teu bisa disinkronkeun ieu mah ieu
golok geus hambalaya otomatis bojong berikut anak buah anak turun kabeh pasar kemis turun kabeh ya otomatis kan perang ieu teh perang teh lain sabilillah sabilil besi iya pasti nah ieu mah peperangan kos kieu mah ieu mah al qatil wal maqtul finnar lumayan jeung nu dipaehan neraka jahanam kabeh boro-boro eta tuh cacak-cacak di negara orang nu kuari bae ge demo polisi ngamankeun terjadilah bentrok pembunuhan al qatil wal maqtul finnar je pancak polisi emang ngamankeun negara nyana teh bugot di mana horeng siang ngalaksanakeun Al-Qur'an apa naon janu dingaranan bugot mah eta jelema anu ngarusak ada tatanan Al-Qur'anul Karim di urang yehe mata polisi anu geus ngabunuh sabaraha urang neraka jahanam sia ge cenah kula mah pan perintah ti atasan neraka jahanam ge pan ieu mah demi negara presiden jahanam eta emang geus ka jahanam kabeh jalain make Al-Qur'an deuk kumaha atuh yehe hadena cek DPR aing mah teh jahanam sia sangeunana segala henteu-henteu ieu keur carita supaya urang sadar ieu mah jang supaya sadar oh jaheuh tah abeh kitu doang lain berarti urang haju enduk nyieun masalah ieu mah oh jaheuh tah abeh jaheuh doang ulah kieu di mana salah ieu oh salah ieu mah ya budak teu nyaho nu di luar naon teh sia cak aing ngajina boleh ditangkal asem teu nyaho jaran ih ngaji ke mana sih sebenarnya bojong jeung pasar kemis ya geus ngajajar di dia jago kungfu di dia kungfu boga di dia silat di dia karate di dia karate di dia silat di dia besi di dia besi pokoknya permainan tim mimiti cikalong datang ka kalong ngampih aya kabeh cikalong cikaret dan lain sebagainya geus sarayap kabeh memperjuangkeun limbah. Nah dua kelompok bojong jeung pasar kemis geus ngajajar kemudian ngayakeun peperangan gut ayalah nu korban ieu saha nu disalahkeun nu mana pelakuna sedangkeun ti bojong aya meureun saratusan mati pasar kemis aya saratusan mah nu korban ieu kan kudu aya anu tanggung jawab saha ta pelakuna kudu kanyahoan ieu walau taqabala sopani lamun adu hareupan dua baris antara kelompok bojong jeung pasar kemis likitalin memperjuangkeun limbah datang ka ribut wan kasapu kemudian campuh teu kanyahoan an qatilin ninggalkeun mayit yakni korban tah teu kanyahoan ieu teh hese pain ieu tah makitalun lamun campuh peperangan ieu falausun pihak sopil akhor maka terjadi laos teh korenaan itu nuduhkeun kana kekuatan pelaku saha pihak mana iyalah pihak sopil akhor hak barisan anu sejen yakni anu terserang kan di antara barisan teh aya nu nyerang aya nu diserang ketika aya dua baris teh mana pihak anu nyerang apakah pihak pasar kemis nu nyerang ka pihak bojong apakah pihak bojong nu nyerang ka pihak pasar kemis pihak penyerang iyalah anu kudu bertanggung jawab terhadap korban anu terbunuh anggir selidiki sabaraha urang eta mah babari sebab eta mah kahitung ka jelema 100 200 tinggal pimpinanana saha ta pelakuna tinggal dikonfirmasikeun ieu kudu tanggung jawab lain sabilillah hari perang mah kapan perang makin loba anu dibunuh makin dipuji ku Gusti Allah ngabunuh teh haram tetapi
tapi ketika lillahi kalimatillah sabilillah, nah iya makin loba nu dibunuh dan makin istimewa di mata Allah. Hiji ngabunuh istimewa, dua tambah keistimewaan, tilu leuwih istimewa, opat lima gelap, 10 luar biasa keistimewaana, makin loba nu dibunuh makin istimewa. Sabilillah. Ieu mah sabilil besi. Limbah. Berarti bentuk di negara urang teu jelas. Nah, mata kula sok wani-wani, pakai aturan lah. Karunya ieu mahasiswa di urang geus sabaraha puluh ratus mungkin ribu nu korban memperjuangkeun rarasaannyana boga hak lantaran ieu teh negara urang, lain DPR, lain MPR, lain presiden, nyana mah hanya melaksanakan aspirasi ti rakyat tu ditampung ku DPR, dilaksanakeun ku kitu pemerintah. Tetapi kan kenyataan anak loba kesenjangan wajarlah bagi jelema anu dididik soal ilmu politik, wajar kami ieu nuntut soal hak kami. Di lapangan ternyata disiksa. Penyiksaan eta tanggung jawab engke di akhirat. Ieu mah lain memperjuangkeun agama, memperjuangkeun rarasaan boga hak. Buruh teh mahasiswa teh dan lain sebagainya. Wajarlah lamun urang nyaritakeun kos kitu. Sebab dititipkan Kang ku Bung Karno, titip negaraku. Hati-hati bawa bangsaku dan bawa bangsa kita untuk kesejahteraan. Apapun yang diinginkan oleh rakyat, pertimbangkan. Setelah ditampung dan pertimbangkan, putuskan. Ternyata kan, pertimbangan-pertimbangan. Iya kan disebut menang nyaritakeun kos itu jadi negara naon. Oh kos kieu demokrasi teh betah ya terus gitu. Teu betah pikiran Gus ya. Maksudna kumaha sih kieu mah kitu bae pokona mah. Tah, ieu negara kakara masyaallah. Encan urang lamun nyaritakeun tentang agama, nyaritakeun tentang toleransi agama, mun urang nyaritakeun toleransi agama kok Islam selalu dikalahkeun padahal mayoritas kapan di Indonesia teh. Sedangkan kapan di negara demokrasi makan suara mayoritas kapan udah dimenangkan, tapi ternyata suara mayoritas Islam tidak didengar ke pemerintah. Kami tak sebagai masyarakat Islam nu salah apa pemerintah sih? Ketika nyaritakeun toleransi selalu nyana bae nu dibela kumaha sih lalakona. Geus. Deuk kumaha coba teh urang mun nyaritakeun kos kitu. Ayo isuk pagi atau serangan-serangan Kristen atau luar biasa dinaungi nyana mah kapan ku negara lantaran pemerintahan anak teh nu penting mah aya kieu bae, aya polos lulus, tidak ada polos mampus. Eta kos kitu. Deuk kumaha tah di negara urang. Ayo coba. Gerak pelaksanaan anak kok penuh kesenjangan sih. Mun ku urang di pikiran bae repot. Gitu aja kok repot. Nah, balik orang ke Allah, keun bae itu. Urang mah balik bae ka Allah, anak ibadah bae ka Allah, nu penting mah yang menang ridho Allah bae jadi pikiran sakitu teh di pikiran sakitu. Diperjuangkeun sakitu teh perjuangkeun sakitu, haju aing memperjuangkeun anak gejalah can puguh menang ganjaran ti Gusti Allah. Jagening lain make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim secara demokrasi ge aing memperjuangkeun demokrasi jageninganan bohongan. Eueuh bae pelaksanaan anu beneran. Aing mah ka Allah bae. Tuturkeun ulama, tuturkeun para aulia-aulia Allah. Abeh tieu sejuk. Ngeunaheun engke bakal memandang manusia akur pada makhluk Allah nu beda imanna. Nu ieu iman ka Tritunggal Yesus Kristus. Nu ieu ka Gautama. Nu ieu ka batu, nu ieu ka nirwana dan lain sebagainya. Urang mah percayana ka Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wal nur. Urang nu bener. Inna dina indallahil Islam. Di Indonesia bakal loba kelenteng-kelenteng. Bakal loba bihara-bihara. Geus puguh gereja-gereja. Ayolah negara Indonesia terus demokrasi wa imamna ya Amerika ya terus baik wa Amerika dikondisikan mesti kumaha
ya orang tinggal sadar apa ente ieu urang di negara urang seperti kos kieu make aturan-aturan eta lamun urang atuh hayang robah mun urang betah tuh teruskeun itu mah dipasakeun ka urang bagaimana rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat tai podol sero ngomong doang jadi rakyat oleh rakyat untuk nyana ganti kurang selain untuk rakyat itu pertimbangkan rakyat anu kelas elit sabaraha kelas penengah sabaraha kelas handap sabaraha nyana mamikiran teh urusan perusahaan antar negara kelas menengah perusahaan bagaimana nyaritakeun ge meuli baby band meuli Lexus meuli Rolls Royce dan lain sebagainya di handap mah boro-boro nyaritakeun meuli kos kitu hayang boga kitu motor prima bae ge hese jasa ulah motor beat ulah hayang prima bae nu urut geus teu kabeuli lantaran nu di pikiran aing kuari dahar ke sore kumaha isuk dahar ke isuk pageto kumaha anak mangkaning dihitung geus 12,5 loba kumaha coba eta anakan ben kumaha nah ieu tah rakyat eta teh kula bae nu cicing we di imah mikiran kos kitu kunaon bupati henteu ji oge nya tuh kan buktina ieu rakyat teh rakyat leutik ketika urang cinta ka Tuan Abdul Qadir paling jago 1000 kan eta teh ku teu boga berarti atau ku pelit kan yuk keur carita bae heula nya hono pelit ya teu boga kan eta mah urusanana cenah kieu sok juga dijadinya ya mah kebenaran bae atuh rakyat leutik sok geura dideuleu ku urang rakyat lain lalagan eta rakyat eta lamun urang nyaritakeun buruh kuari di pabrik sedengkeun sagala rupa naik nah jang daharnyana jeung jang mayar kontrakannyana boro-boro mikiran hayang meuli motor hayang meuli imah sedengkeun pikiran hayang boga imah mah pan kabehan hayang boga kendaraan kan kabehan imah bae heula boro-boro nyana engka beuli imah dahar jeung mayar kontrakan ge kan sulit nah ieu kumaha tah kan rakyatnya anak bongan nyana hayang jadi camat bongan nyana hayang jadi bupati bongan nyana hayang jadi gubernur bongan nyana hayang jadi presiden atuh eta kapacang mikiran nu kos kitu kumaha wah cok presiden puyeng mikirin gitu aja mah tuh ulah jadi presiden atuh sia jadi rakyat aing atuh jadi presiden coba lebih parah bisa ya aju kudu kumaha tuh pan loba aset Indonesia teh negara terkaya sadunia ieu teh kira-kira sadunia berarti 5 benua terkaya alam sadunia masyaallah teu kudu make minyak teu kudu make sagala uyah teu kudu nyaritakeun kitu urusan besi batu cincin we ujianana di Indonesia mah pohara jasa koral bisa digosok atuh di Indonesia batu bangkong digosokan dibeli ku encek katipu sebenarnya namanya disorot ku encek tidak ada uratnya urat naon eueuh aduh masya Allah unggal daerah ieu teh batu cincin Garut geus puguh istimewa tamati baheula Kalimaya Maja geus jelas tamatu Palembang geus jelas tamatu ti baheula termasuk Aceh urang mah kakaraknya hore dare ti kuari pada ti baheula lain lalagaan eta teh Jawa Timur Teluk Agung dan lain sebagainya geus lain batu cincin bae di urang mah meja sameja pake batu di urang teu berharga Teluk Agung bawa coba ke luar negeri dijempolkeun ku nyana ya dijadikeun ku jelema bisa mah ieu aset negara ieu wow jual beli batu istimewa batur monggus ka mana-mana urang kakara keur ngagosokan kuarinya batu mah digosokan pambajikan mah cileuhan teu dipandian bego ta budak eta nu edan ngaranna gos gar itu batu geus dijejer-jejer baeus digosok dikumbah anak mah enya teu dipandian ku nya percis orang Garut teh tarolol eta orang Garut kiai na ge tarolol emang kumaha isuk-isuk teh can nyanana can mandi geus mandian manuk
di pandian gue nyana geus di tanya ke orang mana kana eta wow ieu pakis ieu anis ieu wow sere lain-lain sebagainya beres di pandian ai bapak tos mandi acan aduh ai manuk di pandian nya henteu geus kajen mamang mah teu mandi ge anu di jero geus di pandian encan nu di jero ge can di pandian bloon eta manuk hiji-hijina ge teu ka pandian gue nya Garut, Bandung, Tasik, kos Garut tuh. Jadi urang mah edan teh ka Karakuari edan Batu di Garut, mah Tasik, Bandung geus leuwih ti heula edanna sebenarnya. Nanaonan teh kos karari itu, masyaallah santri geus karari. Oh. Anu geus soek sampingna ge. Aduh, Gusti Allah lagu, kula jadi karari ya Allah. Masyaallah. Nah, painil tahama kita lu nih mengaji hese. Painil tahama kita lu namun campu gelut pergelutan palausun pihak bisopil akor laus terjadi yakni korena anu nuduhkeun kana kuat pelaku ialah barisan sopil akor yakni barisan anu nyerang. Wa illa lamun teu campu papi hafiz safihi maka dina barisan hak barisan korban pihak bojong jeung pihak pasar kemis geus ngajajar ribut ternyata pihak pasar kemis ladu nyerang gas ayalah nu korban didinya maka siapapun pelakunya tetep bae nu nyerang ti heula eta lah heula anu diseleksi heula. Nah, deteksi heula, integrasi terus bab laosna di dinya. Tapi ieu mah ribut terjadi antara kedua belah pihak teh ngan sakadar patang tang doang. Tapi ternyata aya kericuan di pihak bojong. Pihak pasar kemis can nyerang canaon di bojong geus ricu tat ayalah nu kabunuh eta mulai nyarakeun besak pihak pasar kemis berarti tama papi aki sopi laosna korena nu nuduhkeun kana kuat pelakuna di tubuh eta sorangan berarti tinggal di teangan didinya perlu saksi syahadatul adil langsung saksi seorang adil tanda nuduhkeun kana kuatna andai kata terjadi keributan pihak pasar kemis jeung pihak bojong maka terjadilah ribut didinya aya nu korban pihak bojong misalna nah ieu aya saksi mata hanya saurangan saksina adil ieu ge menunjukkeun kana tanda-tanda kuat untuk mengarah pelakuna saha ternyata pelakuna Zaid aya saksi Bapak Bakar Pak Bakar ieu adalah orang adil maka bisa diperkuat pelaku pembunuhan Zaid membunuh terhadap Ki Umar didukung oleh kekuatan saksi yang bernama Bakar bawalah ke polisi ke meja hijau adilis adil-adilna jangan dulu diputus takut memang ieu Ki Zaid teh lain pelaku nu mantak diayakeun saksi ge supaya bener teu ngalakukeunana di samping tanda-tanda melakukeun geus aya saksi eta ge sakitu encan kudu langsung aya pengakuan teu meunang langsung diponis tidak bisa atuh sebab naon ieu kapan hukum sing hade kudu selesai di dunia selesai dengan tanda-tanda lamun memang hakim memutuskan dengan melalui laos yakni tanda mengarah kana yang benernya na pelakuna didukung oleh itu saksi jadi saksi itu memperkuat nah geus mengarah nu tadina 50% naik 60% naik 70% wow iya berarti ieu adalah Zaid pelakuna maka diputuskan oleh jaksa pelaku pembunuhan terhadap Umar adalah Zaid tanda-tanda melakukan ini ditambah dengan saksi yang bernama Bakar maka jelas
dirasa pelaku tersebut adalah Zaid. Putus. Tok tok tok. Beres. Ternyata begitu di akhirat pada kenyataanana lain Zaid anu ngabunuhna. Lain hakim teu kasalahan. Jaksa teu kasalahan. Diadili kan jaksa. Kamu saat itu menghakimi, memutuskan bahwa pelaku adalah Zaid, betul? Betul. Kenapa kamu sampai melakukan putusan hukum bahwa pelakunya adalah Zaid? Malaikat. Oh itu ya, jahanam. Cek malaikat nggak dibagi-bagi sih. Kenapa dulu nggak dibagi-bagi? Kerjasama dong sama kita. Nggak tahu malaikat, kirain saya emang nggak doyan. Kalau doyan saya kasih. Bukan itu. Ini Pak, saya berdasarkan pengajuan polisi bahwa mulai dari tanda-tanda yang diajukan oleh polisi dari sidik jari dan lain sebagainya, ada tanda-tanda bahwa barangnya yakni pekakas yang dibawa oleh polisi, di situ ada sidik jari. Setelah dilihat dari sidik jarinya, ternyata ini adalah milik Zaid. Itulah yang pertama. Yang kedua, ada Pak Bakar, dia siap jadi saksi bahwa dia adalah melihat langsung pelakunya adalah Zaid. Maka dari tanda-tanda yang sangat mengarah untuk bahwa Zaid ini adalah pelakunya, dari tanda-tanda tersebut itulah saya putuskan hukum. Tapi ternyata pada hakikatnya bukannya Zaidnya. Itu saya melakukan seperti itu tidak dari hawa nafsu saya, dan saya waktu itu juga pengen kencing, saya kencing dulu. Saya memutuskan hukum, saya lapar, makan dulu. Saya waktu itu juga pengen senggema dengan istri saya juga ke kamar dulu waktu itu. Waduh, enak bener cek malaikat. Itulah. Jadi jangan sampai hawa nafsu saya seperti itu. Maka terserahlah saya. Itulah putusan yang saya lakukan. Nah, berarti kamu tidak salah. Langsung tetap hakim maka sorga. Tidak salahnya. Sebab melakukan atas dasar dalil dan laos tadi. Tapi lamun sangeunah-ngeunahna silakan. Tuh kan. Masya Allah. Wa kadza abidun. Kitu kene selain daripada seorang saksi yang adil. Abid mah kapan budak belian. Ngalia abidna ayat 3 ayat 4 nanyana siap jadi saksi. Kitu kene nisaun awewe, kaman awewe mah teu bisa jadi saksi sorangan mah, tetapi ketika 2 tiluan 4 dan selanjutnya bisa dijadikan saksi-saksi mata wanita lebih dari 1 2 3 4 bisa dijadikan saksi. Wakila yustaratu tafarruquhum, cek sakaol disyaratkeun tafarruq. Beberapa saksi ini harus seorang-seorang heula aya 10 yang nu nyaksian saurang, panggil saurang poe teu meunang dihijikeun sakaligus. Setelah ieu bubar kabehan aya saksi sabaraha urang saksi 10, 5 nu 5 teu meunang disakaliguskeun. Saurang heula. Gitulah carana lantaran besinya ada persekongkolan yuk, urang setuju yuk. Berarti kan aya muatan-muatan di jerona bahwa pelakuna Zaid. Ya, urang satu suara. Eta teh meunang kos kitu teu beres. Berarti lain jelas jangan neuleuh. Maka saurang tanya saksi saurang, tanya saksi saurang, tanya saksi saurang, teu meunang disakaliguskeun. Ke setelah beres saurang karak dikumpulkeun suarana bulet apa henteu. Masya Allah. Ieu mah sabarna lain ajian urang. Lain ieu mah geus teu kudu diengekeun ge masalah ieu mah. Teu kudu ieu mah jeung bagian negara ieu mah. Bagian negara, polisi, jaksa, hakim ieu mah. Urang mah bagian korban urang mah. Wa qaulu fasaqatin wasibadi wa kufarin lawatun bil asah. Ucapan jelema sababar nu fasik nyana jadi saksi tetep lawas bae. Sibyan budak leutik aya lobaan mah aya 3an 4an 5an nyaritakeun bahwa pelakuna eta adalah Zaid, tetep lawas tanda-tanda kuat. Termasuk kufar, kafir ge. Aya Kristen misalnya, aya Buddha misalnya, Yahudi misalnya. Nyana nyaksian leuwih ti hiji, 3
lima tetap sanajan kafir laos artinya laos teh ya tanda mengarah karena yen nyana kudu di